cai herang we bios abi ngaleut heula bios. Aduh cai herang alhamdulillah komonya nusok ngadoakeun masuk di pasian cai herang. Naon sababna cai herang mah murah. Sok ka mana wae. Cai herang mah murni. Lu masuk sungudon wae. Sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Kedatanganmu ku tunggu kan lama. Bang ada yang tuh wayah nawe cai herang heun wios abi ngaleut wios. Selamat menyaksikan. Bismillah. Alhamdulillah. Rasa amis. Aing mah ngaji seumur-umur teu dipenta teu datang Cikopi. Nasib Masya Allah. Lanjut kan? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil sareng Israfil ngahadap ka Kanjeng Rasul. Saur malak Jibril, ya Muhammad, lamun mah aya umat anjeun datang Cikopi. Cai hidup nyangka dukun ka. Masya Allah. Nasib direken dukun. Biasa nama lamun kopi sarang udud nah sakali ya. Sok pak punten lamun ngariung jeung bapak-bapak ngopi tapi teu udud asik tidak? Dengekeun tah. Ayo edan. Saur malak Jibril, Muhammad lamun mah aya umat anjeun sadinten sawengi istiqomah maca sholawat kasalira 10 kali. Sabaraha kali? Saur malak Jibril, kami rek mawa umat anjeun eta ngaliwatan kana sirotol mustaqim seperti kilat anu nyamber. Tah bagja anu sok maca sholawat istiqomah sapoe sapeuting 10 kali ku malak Jibril bakal dibawa ngaliwatan sirotol mustaqim seperti kilat anu nyamber. Hoyong teu syaratna istiqomah sadinten sawengi sabaraha kali? 10 kali. Malak anu kadua Mikail muningakeun ka Kanjeng Rasul. Aduh, aya naon ieu? Mikail datang gitu. Nah, datang bener. Alhamdulillah. Ya Muhammad, lamun mah umat anjeun istiqomah sadinten sawengi 10 kali maca sholawat ka salira, kami engke di akhirat rek mere nginum ti Talaga Kausar. Tong boboraah sagelas. Sanajan sakaclak lamun aya anu lebet cai ti Talaga Kausar kana mulut urang, rek 1000 tahun, rek 1 miliar tahun lilana perjalanan di akhirat moal pernah ngarasa haus jeung lapar. Alhamdulillah. Makana kedah istiqomah maca sholat sabaraha kali? 10. Malaikat anu katilu Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat malak Israfil muningakeun kieu, ya Muhammad, lamun mah aya umat anjeun istiqomah sapoe sapeuting 10 kali maca sholawat ka salira,
kami rek sujud di payunan Allah moal waka diangkat ieu sirah satungtung Allah can re pangampura ka eta jalma hoyong kitu hoyong eta bakal ngabela eta malaikat ngan syarat istiqomah sapoe sapeuting maca sholawat 10 kali. Malaikat anu kaopat malaikat Ijroil nyarios ka Kanjeng Rasul ya Muhammad lamun mah aya umat anjeun istiqomah sapoe sapeuting maca sholawat 10 kali kami arek nyabut ruhna eta hamba seperti nyabutna ruhna para nabi sareng para rasul. Iklan gula ngomemi tah gitu. Malaikat Ijroil miheulaan nyabut ruh nami mending mik daripada dewek gitu. Aing seumur-umur ceramahnya kelmik 2. Astagfirullahaladzim. Baterean deui mang. Apunten. Tah geuningan kitu. Kedah 10 kali istiqomah. Oh langsung itu. Tilu, kitu nyekel tilu. Aduh. Ngopi heula. Aduh. Ieu lila teuing ngalemurna yeuh. Bang tanda tangan heula, Bang. MOU tuh. Ieu tuh, bade sajam lah. Bismillah. Tah geuningan kitu opat malaikat teh tepikeun ka ngabelana langsung unjukan ka Kanjeng Rasul Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijroil langsung baris ngabela nulungan jalma nu daek istiqomah maca sholawat istiqomah sapoe sapeuting 10 kali. Tah kitu geuningan siap sholawatan siap sholawatan siap sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cik ibu-ibu heula sadayana ibu-ibu tarari 1 2 3 salatullah paling dia uhan cik bang tingali anu pangtarikna urang sawer cik bapak-bapak ayeuna bapak-bapak 1 2 3 salatullah bapak-bapak heula nyirikeun teu ikhlas nah hari terakhir ditarikeun cik ibu-ibu deui ya abi mah komitmen anu paling sumangatna disawer gocap Bang 20.000 lewat 50.000 minimal moal bangkrut Bang nyawer kalau sholawatan mah paling dibalik meureun moronang dicarekan ku pamajikan hari sana itu nyawer aya ke pamajikan diempet-empet nah kumaha we sanapa we anjeun pamajikan mah cik mama yeuh sadayana mama yeuh nya pangtarikna 1 2 3 salatullah salamullah
si mata tiung nanu hejo tah eta gocapang kakara tilu berarti 17 urang deui Bang tah si ma eta tah alhamdulillah 17 urang deui Bang bisi kurang buru nginjem heula kas masjid masih loba cik bapak-bapak teu bohong Pak ya cik 1 2 3 itu paling gitu oke tarik kompak terjadi cik Pancasila nomor kaopat naon cung dia tadi ya ngapalkeun heula turun ka dieu engal Pancasila uningan so siap Pancasila nomor ke-2 kemanusiaan yang adil dan beradab nah hafal Hari Pancasila nomor ke-5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mas Iman narasungkul Bang 20 Bang halo udah 2 nanya tong bekerja kasih mak mas dipentak alhamdulillah sadayana Pak abdi teu tiasa lama-lama daba hitanan mangke kuajengan itu sengaja ku abdi teh dugikeun ka beres naon sababna ngahaja meh panasareun ngonang deui gitu ngan kema MOU sing bener lah siapa ini siapa kapan apa KTM heula Bang oh bener KTM heula aduh oh mah foto heula teh alhamdulillah nuhun Bang ayo Bang beli si abang oh beli bisa kabur gitu tak nah bi bade narus ka bapak-bapak cung tadi enying-enying anu salat duha cung bapak-bapak astagfirullahaladzim awan duha hiji-hiji acan cung anu salat duha tadi isuk-isuk cung astagfirullahaladzim abang salat duha atau teu kaci dibikin mereka di dinya mah sendiri jeung sieun pupujian abah tadi duha henteu naros ieu mah duha henteu bah henteu cik aya asli ieu mah aya nu duha tadi anjing-anjing salat duha cung saha cung heula ieu masing jujur teu aya cik anu wengi salat tahajud bapak-bapak saha salat witir astagfirullahaladzim ieu saha ajenganana di dia wah mantan RW ieu teu bener yang ngajak gapeh we tepikeun ka poho salat tahajud bahkan tepikeun ka duha-duhana
Boa salat subuh nage aya sepion da kaberangan. Nah salat duha aya sepion sing horeng subuh. Cik anu tadi salat isya, salat qobliyah, salat sunnah qobliyah isya saha cung. Astagfirullah. Oh. Aya salat qobliyah. Cung anu qobliyah salat ba'diyah oge netepan. Oh iya, qobliyah netepan, ba'diyah netepan, ngiring wirid. Saha anu panglilana di masjid. Nah, saha tadi nu ngimaman? Anu ngimaman Isya. Anu ngimaman maghrib. Yo, gocap cenah bagi dua. Gocap sewang bang. Oh. Kalem bang, 16 jelema deui bang. Oh. Tong bebeja ka pamajikan. Beulikeun keur eupan nguseup. Meuli kroto, meuli deo, meuli esen, meuli naon deui? Oh, apa sok tukang nguseup mah berarti. Lagi. Bener kena puyuh. Oh, ya senior. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah. Kieu ye kade. Nya da iman teu sampurna lamun iman ngan saukur ka Allah tapi teu iman ka Kanjeng Rasul. Kade sing getol sadayana kade sebagai buktos urang ngaku mukmin jeung muslim kade teu kenging ningalkeun syariat. Zaman ayeuna geus asup kana akhir zaman, loba jalma anu ngabahas tentang tauhid, loba jalma anu ngabahas tentang ilmu kama'rifatan, tapi syariat ditinggalkeun teu salat kade da urang hirup di alam syariat berarti tong ninggalkeun syariat. Pentingna ngajalankeun syariat, dawam istiqomah zikir, dawam salat sunat qobliyah ba'diyah, komo ari wajibna naon sababna kedah diistiqomahkeun kade. Yo entong neneangan, entong mudag-mudag karomah kade, entong mudag-mudag karomah. Justru anu kudu diudag-udag ku urang mah istiqomah. Naon sababna li'anal istiqomata khairum min alfi karomah. Istiqomah dina hiji amaliyah, istiqomah dina hiji pagawean jauh lebih hebat 1000 derajat daripada karomah. Kitu ta. Jadi mual menang karomah kemuliaan lamun teu istiqomah. Tong mudah-mudah hayang karomah anu hayang teu kudu istiqomah. Kahartos sadayana. Ibu kahartos, bapak kahartos. Alhamdulillah geuningan keur naon diteruskeun oge da atos kahartos. Pamugi we manfaat. Kernaon lami-lami teuing oge da tadi atau sepakat mending keneh pendek asup kabeh daripada panjang asup saware. Ya, sepakat punya cik ka hartos henteu. Henteu karena naon diteruskeun. Anu tadi ge teu kaharti geuningan. Lieur Bang. Geus ari kitu mah kanggo naon diteruskeun urang istiqomah ayeuna mangaso heula, urang ngudud heula, ngopi heula sambil ngadagoan ieu ajengan anu kadua rerencangan. Urang lalajuan, lamun teu pikaseurieun urang baledo. Tuman. Berarti teu pikaseurieun kalakah nitah sare kanu ngaji. Ya, mending keneh sare we atuh. Ieu mah ngaji tapi sarare.
Makana siap baledog siap. Astaga eta kaajengan rek maledog. Astagfirullahaladzim. Bawa ajengan urang dieu euy paingan teu gararenut da loba dibaledoggan ku jamaah. Teung teuing. Tak kitu we heula atuh. Nya, mudah-mudahan engke pembahasan anu nyepitan mah ku ajengan itu. Satuju? Nah, berarti tuh Bang, jamaahna ge geus satuju. Nitah eureun ieu ngaji. Geus, alhamdulillah. Mudah-mudahan 2 jam deui. Benar di wilayah ieu mah disiksa euy. Disiksa barejeng mikir kumahnya ieu teh ngajawab ka pamajikan. Sieun pasea biasana ge ya tahlil ngan saukur 15 menit ayah mah 500 komo aya dina panggung mah sudah ngaji mah wah sakanu sieun teh dibere tulang we makana Bang dia tong balik dia tepi ka subuh Bang Abang kudu cicing we di imah ya. Bismillah lanjutkan angkat pandangan sadayana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah ya Nabi salam alaika Rasul salam alaika ya Habib salam alaika marhaban ya nural aini marhaban 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 ya
مرحبا من عطاياك الجسام مرحبا مرحبا الله مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جود وبادل كل مقصود صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله مرحبا صلى الله مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا يوم الآخر pamugi orang sing jantan hiji sareng ibu rama abdi ngiring nabi kasawagi sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rasulullah alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya habib Allah alaihi wasallam marhaban rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin sadayana anu sami hadir kaleresan nya dinten ayeuna dinten enjing pangitan disupitana teh nya wastana teh Helmi naon ieu teh Arsaka Ransi. Naon ieu teh artina? Tua. Oh, Bang, aladina kapsul. Halo. Tah, punten ieu mah kasadayana. Dina nalika murang kali borojol ke alam dunia, punten. Urang serius heula nya. Ari loba seserian teh tumitul kolbi sok paeh cenah hatena. Qaswatul qalbi teu satena teh. Kitu ye urang serius heula. Jadi Allah ngadauh dina Al-Qur'an wallahu a'lam bimuradi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kita la'allakum tashkurun. Ya sadayana ye. Urang sadayana saur Allah tadi kaluarkeun ti patuangan ibu aranjeun sadayana la ta'lamuna syai'a bari kaayaan teu apalna naon. Teu apalna naon. Yang pertama diaktifkan wa ja'ala lakumus am'a, pendengaran yang pertama kali diaktifkan. Jadi asupna pangaweruh atau ilmu pengetahuan atau kabisa lewat telinga. Makana disunahkeun dina ajaran Islam pas borojol ke alam dunia buru-buru diadanan belah katuhu, buru-buru komatan belah ken. Kitu tak ka orok teh da eta wajah lakumus sam'a nu pertama ngadenge teh aktif teh telinga. Makana dina hiji keterangan makade entong kapiheulaan ku setan iblis sok miheulaan ngihan ceuli orok. Berarti anu sok hese diajak kana kahadean, hese diajak kerja bakti, hese diajak kana pangajian, hese diajak ka masjid berjamaah jiga nama tah keur orokna dipiheulaan dikiihan ku iblis. Rumah sabang didinya nya gitu. Jadi kabojona kade lamun hese diomongan nu gaduh caroge teteh berarti hampura, berarti si abang teh dipiheulaan ku iblis dikihan. Makana buru-buru adanan komatan kitu tah ngan sok aya geuningan anu bade ngababarkeun teh sok hararese bunya aya nu nyungsang heula eta masalakina da ngadepong we hareupun kan gitu tah ngadangkapnya da bisi kapiheulaan di kiihan ku iblis kitu we hareupun tah daguan setengah jam can keluar geus sajam teu keluar dipapatkeun eta doana pur kuntul tinggal tunggulan gagak tinggal tunggal ari tungkul sia tunduk ari tangah sia depa kasima ku pangawasa aing sima mau neuleuh aing siga mau paingan orok teu keluar da sieun aya mau beuntak encan keluar keneh papatkeun deui eselepetet eselemenen aing meletet hayang nen eueuh nen astagfirullah ieu geus arek sajam setengah tepi ka 2 jam biasa nama dina meja teh aya kaki 3 aya teh manis aya kopi aya anu bodas teh naon teh teh sopan nenen teh eta teu keluar dililakeun eta geus tepikeun ka 2 jam Gusti cenah ieu teh melila-lila teuing beureum we kita tadi teh da soak atuh pas geus mepet ke mapatkeun eta kalimah nu terakhir pas bentar was astagfirullah geuningan geus katingali hidung eta buukna tapi
ditinggali dikicep-kicep tuh keluar jika nama kudu dibantuan dibedol eta mah ku salakina. Bismillahirrahmanirrahim dibedol eta set gorowok pawajikanana nu ngagorowok. Bapak siana naonan jeung ngabedol lauk ai. Sugan teh sirah budak sing horeng teh tah geuningan makana emak siah lamun arek ngajuru tong diantep buru-buru dikur bisi disangka sirah bud. Naon jadinya suraseri? Ayo mah kade ah eta saha nu seuring belah ditu kade ngompol jika nama pangalaman nu seuri tah bali ditu tah pernah kabedol ku salakina disangka sirah budak makana kurud heula tapi lamun tos nini wayahna teh kenging dikurud dicabut cabutan eta teh ngahaja ameh peungkeur deu tah kitu sabab geus nini mah paur dicolok ngelok dicabut manyun bisi jeung bulu-buluna asu makana cabutan mah eta si emak atuh senada peureus tarasonan heula. Aing ka mana we ngaji ka baok-baok dibahas. Heuh atuh naon? Amani jor, heuh naon lemesna baok? Eta naon si emak kunaon eta? Kakara sadar tadi ngajebut anu ngadudut naon? Astagfirullah. Batur mati tadi seuri ya kakara seuri. Kacau. Masya Allah. Tah ngadepong mak kieu we ditepak ku bidana teh pak nah jeung didinya wae itu budak mah cenah di ditu. Astagfirullahaladzim ari eta naon nu hideung eta mah itu cenah orok mah tuh jing sing horeng peureum nalila teuing eta sanu seuri pengalaman mah astagfirullahaladzim pengalaman tah gitu kade adanan palih tengen komatan palih kiwa saatos gitu mangang diurus ku bidan nya tah dina 7 dinten aya sunah ayu sina ismuhu kudu merengaran anu hade ka budak kade entong sagawayah mereka budak anu pang hade-hadena teh nyanak tina Asmaul Husna tapi ditamihan ku Abdul Abdurrahman Abdul Malik Abdul Rojak gitu kan aya Abdul Rojak di dia aya biasa nama nu nami kita teh sok tukang sare lamun ngaji bade ka mana ieu mantan Pak RW bade nyawer astagfirullah sugan terek nyawer aduh nganggo Abdul lamun Asmaul Husna lamun Kanjeng Nabi Muhammad tamanga eta peringkat kadua anu sae Ahmad Muhammad kitu tah eta sae contohna Muhammad Rifai Muhammad Ihsan Muhammad Ujang Muhammad Asep aya Ujang di dia aya Mang Asep aya Mang Agus ah loba di dia euy biasana Mang Ujang sok kumisan alhamdulillah kade Mang Ujang kade itu lajengkeun tah kade ieu masalah ngaran budak tong sagawayah saur Kanjeng Nabi dina Fawaidul Mukhtarah ditetelakeun hirupna eta budak ti awal tepikeun ka akhir gumantung sesuai ngaranna makana kudu hade mere ngaran budak maknana kade positif jeung negatifna cilaka jeung bagjana sukses jeung henteuna ku gumantung eta gambaranna aya dina ngaranna makana tong gagabah mere ngaran budak da ieu mah gagabah mere budak teh saha ngaranna enton
ada cilaka pas di absen ke sekolah. Yang berikutnya, iya saha saja aya anu terlambat datang. Jeung saha ujang ka dieu? Bapak enton emak. Tuh. Aduh eta si Imah. Kade eta tah. Si Imah ngompol kade. Kade. Kan cilaka. Bade ka mana teh? Oh, bade pesen nenen. Ah, mohon. Tong lami-lami teuing. Sok, canak sadayana dina ATM mah. Mangga. Alhamdulillah. Kade tah anu berikutna disunahkeun akekah. Yo akekah. Abdulna lamun pamegat eta murang kalih doma 2. Lamun murang kalihna istri disunahkeun domana hiji akekahna. Eta teh kewajiban sepuh, eta teh tanggung jawab sepuh. Ku sabab aya dawuhan Kanjeng Nabi, tos ka dieu sadayana ningal. Naon eta kakarasuli? Emot kana bau. Astagfirullahaladzim. Tos lewat bahasana ge. Tos. Yo. Saur Kanjeng Nabi kieu kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap eta orok anu lahir ka alam dunya di naon digadekeun kana akekahna. Jadi lamun gaduh aset contohna emak atau bapak gaduh ruko hiji. Harga ruko teh eta lamun disewakeun sataun teh 100 juta. Cik anu 100 juta eta lamun digadekeun milik saha eta anu 100 juta. Kemana bang? Pesen susu tong jauh-jauh deh. Astagfirullahaladzim. Kau mau pesen susu tepikeun kana greg kaburu tiis. Kade tah. Jadi sabaraha eta nilaina lamun dikontrakeun 100 juta kan setahun. Jadi milik saya eta 100 juta lamun digadekeun eta ruko. Kan digadekeun. Eta 100 juta milik saha eta 100 juta? Milik batur anu ngagade. Kahartos. Kumaha carana eta 100 juta supaya jadi milik urang? Tebus. Lain dijual. Tah budak ge kitu perumpamaanana kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Budak teh tak tergadaikan dengan akikahna. Hampura pahala maca Quran, pahala salat, pahala sedekah, pahala sugrianing kahadean. Eta jadi kahadean kolot, tapi hampura lamun can ditebus eta milik saha? Tergadaikan can jadi milik orang tua. Penting teu nebus eta orok, penting teu. Tah sunahna teh sunah lamun pamegat abdolna 2. Hiji sok teu nanaon. Mun istri hiji, tah lamun misal pamegat 2 abdolna. Kahartos. Tah kitu. Lajengkeun. Lamun mah atos akekah. Yo. Kade didikan. Didikan orang tua. Naon sababna? Allah ngadauh dina Al-Qur'an, wallahu a'lam bimuradih. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kade jaga seunah diri anjeun jeung keluarga jeung ahli. Dijaga tina naon? Naro seuneu neraka. Tah aya eyang jangkung teh sumping alhamdulillah. Kade bu ieu mah geus 2 pamajikanana. Bisi di dieu neangan deui entong hayang. Tong dibere geus 2. Abi mah neme hiji. Mun bade masihan ka ab. Ieu abdi ieu geus sajam ieu Bang ngalemurna ge Bang. Sip. Awas ya ngabohong.
ya double tah lanjutkeun kade eta urang kalih lamun atos mulai balik tos mulai ngarti kan tadi teh yang pertama diaktifkan teh telinga leres wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah makana di NU mah tah sajabina di ekah teh sok dimarhabakeun leres dibageakeun dina dieusi ruhaniyahna qalbuna melalui telinga can aya caritana barudak eta anu kakara borojol beureum keneh dimarhabaan bari gogorobokan ceurik gogorobokan aya nu kitu aya teu aya kalakan nikmat lewat yeuh kade yeuh dina Minhajus Shawi Sayyidina Ibnu Abbas nyarahan kana eta ayat ku angkusakum wa ahlikum naro teh ku tilu perkara ngajaga diri jeung keluarga ku tilu perkara kade ka budak ya kade ka budak hiji yu'allimuhum kade didik budak supaya alim sok sakolakeun sing luhur sing junun nu kaduana yufaqihuhum sur Ibnu Abbas kudu faqih kudu ngarti carana wudu kudu ngarti carana salat jeung elmuna sakabeh ibadah jeung elmuna kan tadi tos ditetelekan kok naon wa kullu man bi ghairi ilmin ma ya'malun mardudatun atuh balu kade pasantrenkeun atuh lain ngan saukur sakola kahartos sadayana ta anu terakhir wa yu'adzibuhum kade didik tata krama adab budi pekerti sedangkan madrasatul ula ta madrasahna pelajaran anu pertama di keluarga teh ibuna kahartos bu kade lamun nyeuseul ka murang kali entong sagawayah nyarita belegug si ada belegug budak teh makana loba ngajengkelkeun ka inung leres kade sakumaha jengkelna sakumaha ngamakna si bager si soleh kitu we karena ucapan adalah bentuk dari doa siap sadayana siap naon siap nyieun budak deui keur meraktekeun ilmu tadi borojol eta budak ka alam dunya bisi dipeuheulaan di kiihan iblis buru-buru salah kitu tah bojo keur ngadangkat teh ngan kade bisi ngadudut gitu tos ieu kumargi ajengan parantos sumping abdi teu tiasa lami-lami seueur bahaseun mah nya mudah-mudahan ieu murang kali janten murang kali anu soleh anu bagja dunya dugikeun ka akhirat manfaat kanggo indung bapana agama bangsa jeung nagara nah tah kitu mudah-mudahan ramana oge usaha naon wae sing ngawujud sing ngajadikeun kasuksesan anu berkah sugrianing perkara naon wae anu dicabak sing jadi duit nyabak pamajikan jadi jadi amin duit nah, atos cair teh KTM iya 16 deui nyawer acan tah kitu siap mah siap sing ridho maknya naon sababna rumah tangga mah diajar anu saumur hirup anu sapurna rumah tangga mangan saukur Kanjeng Rasul sakinah mawadah warohmah urang mah ngan saukur diajar nya heuda mah masena minang pake truk minang pasea jeung salaki kudu syukur alhamdulillah biasana lamun geus pasea sok sono de biasana mah ngageol na osok bed naon seuri nu tara pasea mah lempeng we geus pasea mah beda deui geolanna teh makana sing minang tuh sing minang ngaji maksudnya kalakah minang pasea kade Pak bapak oge sing sabar mayunan bojo naon sababna da saur Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum bojo teh sarua sajenis ti urang sarua bangsa jelema lain bangsa jin lain bangsa malaikat komo setan lain sedengkeun manusia mah atos dieunas mahalul khata wanis jadi lamun pamajikan poho hilap heueuh berarti eta teh jelema
jelema da pamajikan mah hiji anu ditanyakeun teh da sebenarnya mah teu nyaah-nyaah teuing, teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh da nu dipikiran mah sing tarik meh kadengieun. Mumpung aya setak ieu tersangkana mumpung araya. Leres mah dan nu sebenarnya mah teu bogoh teu nyaah-nyaah teuing dan nu dipikiran teh kadenge teu Pak. Rek diurus pamajikan kitu. Teu bogoh geuningan da kana duit semua. Tah sia kapanggih ayeuna mah. Heueuh ye Pak. Sing leres Pak. Da sugrian ning perkara zaman ayeuna mah teu oleh ti duit. Leres Bu? Sing tarik. Meser tiung make duit. Sing tarik meser acuk ngangge duit. Ka pasar tong ning kudu nyana duit. Kadenge teu Pak? Astagfirullah aya nu budeg. Biaya budak kudu make duit. Kakuping Pak? Tah kitu. Tong boborah meser tiung acu ka pasar balanya biaya budak sadayana ge butuh duit. Tong boborah nu kararitu zaman ayeuna mah geuningan maot oge butuh duit. Lain doa cak siah ajengan. Tah salaki tinggal itu anu tiung hideung jeung nu hejo jeung nu beureum maot teh cenah butuh duit wayahna. Lamun maot tong didoaan wawelan ku duit. Serius teu butuh doa? Butuh. Naon tadi duit mah ditarik? Cak sia. Ah, aya di Garut mah anu maot dikieukeun teh hese kieu deui. Kieukeun deui kieu deui. Ditempelan 10.000 udah langsung gitu. Nah, nu kitu mata duit. Mudah-mudahan sadayana sing jara di duit. Terus naon neng? Tuh ngaji-ngaji kalakan nyoh handphone. Alhamdulillah hapunten kasuhun. Angkat pandangan sadayana. Mudah-mudahan abi salamet uih ti dieu amin. Mudah-mudahan Bang Alek teu jalil janji amin. Atau mudah-mudahan ieu ustad anu kadua guru urang sadayana tiasa nambihan ilmu kanggo urang pangaweruh. Ngan tadi sepakat cenah ajengan lamun teu seuri rek dibaledog cenah. Aya bingung ngaji di dieu mah diancam ajengan euy. Angkat sadayana, angkat sadayana. Atau mudah-mudahan anu hajat oge sing kagentosannya karena panggung duit, son duit, anu ngaji oge jelema. Astagfirullahaladzim. Ka aing yang kaguling. Atuh tolak bala mah kudu kararieu mah. Atuh mudah-mudahan disepitna dilancarkeun tong aya halangan harungan amin. Tolak bala mah kieu teh kenging kieu lamun ngadoa tolak bala kieu sarua jeung menta balai. Kieu yeuh mah lamun tolak balai punten sadayana kieu tah balikeun kan aya dina kunut geuningan. Nya aya nu kieu nya tong kieu tolak bala mah kieu. Nya mudah-mudahan sing ditebihkeun tina balai musibah barangkali. Angkat sadayana angkat. Sing luhur dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh.